Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cuaca agak mendung, takut tiba-tiba turun hujan, pembukaannya saya ikut kepada pembicara terdahulu. Tetapi mohon maaf sebesar-besarnya, saya punya panterangan pada hari Selasa itu dilarang berpidato memakai bahasa Indonesia. Jadi kalau panterangan tersebut dilanggar, nanti tiba-tiba saya sakit. Oleh karenanya, mohon izin, saya akan menyampaikan rasa kegembiraan saya dan para pengurus yayasan memakai bahasa Sunda. Dan karena saya sudah divaksin, saya membuka masker ini ya. Para pengurus Yayasan Bani Hayatami, Ibu Kepala Sekolah, sareng guru-guru nusanes, oke para sepuh siswa, sareng siswa SMP Islam Terpadu Husni. Urang terang dina bahasa Arab aya hiji pepeling atau nasihat manjada wajada itu. Dina bahasa Indonesia aya paribasa nu hampir sarimbag sareng pepeling eta nyaeta kalau ada niat maka akan ada jalan. Dina bahasa Sunda aya nu sarimbag sareng eta pepeling teh. Lamun keyeng tangtu pareng. Ieu pareng nu kahiji ya. Urang dinten ieu kasih nugrahan bantosan sepeda. Jadi hiji yayasan nu aya di kota Seattle nya. Seattle teh perhituan Malangbong sakedik di Amerika gitu. Janten 37 siswa Husni anu bubina tebih bakal dipasihan petari sepeda itu kanggo ngalancarkeun petari marga ulah kasiangan sumping ka sakola tos pasihan sepeda itu hiji pareng anu kanggo urang gitu. Pada Husni mah siangna sakola sonten wengina masa antren nu poin teu aneh pemikamari dina Gebyar Muharram hampir sadaya perlombaan, hampir sadaya pesanggiri dibabat dah. Juarana ke Husni, takbir atuh. Ah gitu atuh. Si beuring kunci mah Kakang Sadudi. Waji, alhamdulillah cenah yeuh sadaya mata lomba dina Gebyar Muharram sakacamatan kenging ke Husni. Mali aya dua-duanya. Juara kahiji Al Husni, juara kedua Al Husni gitu kan. Mau gagal cenah dua. Naon gagal Pak Ustad? Kaji maca sajak. Kedua hadroh. Hadroh eleh. Datang kedua tuh. Dipangmeserkeun nya. Sanaos tacan lami sakuprok heula tuh. Nya. Jadi ibu-ibu bapak sanaos tacan lami nya. Ya namanya 2 minggu. Tapi orang tadi ada bukan. Tepakan masih kacau. Tapi salah ke payunnya, orang kagak rupa Sule, orang kagak rupa Iik di SMP teh, anu level atau internasional. Pak Sule genep tahun di Praha ngajar angklung, di Jepang, Pak Iik kemana-mana, manfaatkan. Pak Sule, Pak Iik, Ustad Dudi tos, mali ibu milah bapak, dina kegiatan musabakoh tilawatil Quran, sa Kabupaten Tasikmalaya. Nungke bakal diaksanakeun 13 patanangna ti Al Husni. Tuh keprok. Ka eta nya anu urang kedah di pireus teh gitu kan. Sanes teu peryogi urang juara bahasa Inggris, juara bahasa Sunda sanes. Tapi kanggo pibageureun ke urang kedah disiapkeun ti ayeuna. Sim Guring yang begitu teh sebagai ketua yayasan, pembina yayasan, teu mengukur kosong. Pak ieu siji mangsa kedah
30 juz. Alhamdulillah sim kuring. Juz 30 apa? Nya, mari benten antawis tahfidz 30 juz sareng tahfidz juz 30. Nya. Kunaon sajak make eleh? Tah si ibu teh narator. Juara maca sajak di SMA keneh. Keur mahasiswa keneh. Sok ngalatih di dieu gitu. Paling ge bakal aya lomba apresiasi tilu kamaheran nu diayakeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat kahiji nembang pupuh nya, kadua ngadongeng, katilu biantara, kaopat ngarang carpon, kalima maca sajak, kagenep aksara Sunda, katujuh borangan, ngabodor sorangan. Tapi sanes siswa ngau guru ya. Guru aya ngabodor sorangan mah. Sebab belum baru dak ngabodor, moal rame lah gitu nya. Moal rame gitu kan. Sok urang ngeusian nya. Kaping 11 Desember engke sakedap deui dua deui Pak Gubernur Jawa Barat bade sumbing ka ieu tempat bade ngaresmikeun Pusat Budaya Pagerageun. Tah. Kapawat teh. Teh tiasa diintegralkeun Serangga Husni. Engke di dinya bakal diadegeun bangunan 2 lantai legana 700 meter. 2 lantai tah. Aya amphitheater, tempat ieu barudak ge hadroh antara pi sanesna amphitheater, panggung pertunjukan. Aya ruang artis, aya ruang make up, mayun ka mangker ka Serang, nu nongtonna 300 urang, trap nongtonna teh. Saya bisa. Engke aya balai karya, sareng balai seni, aya sabaraha ruangan. Mangga barudak bade diajar ngukir, diajar mahat, diajar ngalukis, diajar ngabatik. Tempatna. Tingalikeun ke sabada 11 Desember. Abong lamun tahun payun. Ibu miwah bapa nu teu acan nyakolakeun Dia Husni bakal kabita. Dan ayeuna ku kayaan bangunan nu masih naon? Anu masih kieu lah gitu kan, urang tos prestasi tos sakieu hebatna gitu kan. Pais kantor jajan juara tah MTQ nya di Bekasi. Bulan tuh Pais teh kantor juara Jawa Barat. MTQ di Bekasi. Di patos sabaraha juz ayeuna? Bulan? Sabaraha? 13. 12 juz. Kaberapa tuh kulit? Padahal sakola mung nargetkeun 4 juz. Di 412 Pais 4 juz tadi sabaraha? Bulan? 4 juz terus kata kahonta. Diajar ku Ustaz Dudi tahfidz, ku Abasar Moli diajar penca gitu kan. Jadi teh penca teh saminggu 2 kali dia teh. Kanggo ngamodalan mental barudak gitu kan. Ngamodalan, ngawogan mental gitu kan. Jatan ke uteukna dieusian ku ustad, ku guru sareng hatena. Tangke urang diajar kesedihan teh kanggo ngalemesan hate urang. Tangke alumni ti dieu teh kulantaran pinter jeung lemes hatena, itu tuh. Tiasa beramal ikhlas, berpikir luas, bertindak tegas. Pamungkas, sim kuring kalawan asmana pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Bani Haitami ngaturkeun nuhun ka Yayasan Cerdas ya, itu di Amerika di Seattle anu parantos masihan bantosan sepeda malih kapayun mah mudah-mudahan we tiasa sinambungnya urang tos gardu sepeda sugan kapayun mah ya pantosan beasiswana nya sareng ulah di Yayasan Cerdas Unggul sugan aya urang prestasi tos sae mah sim kuring tiasa ngadagangkeun di tanda kutip teh urang teh mungkin prestasi ke masyarakat da jual ke anu masihan bantosan teh pan urang ini kayak bantosan di pemerintah
100 juta kanggo ngadamel ruang kelas baru gitu kan. 100 juta pesekeun kana kerupuk. Wah, saudug-udug. Sakacamatan kabagean. Tah mugi-mugi ku ayana bantosan ti Yayasan Cerdas. Bapak Ibu guru meuseuh barudak kelawan nya padepokan seni Pagar Ageng Peratos Ngadeg. Bantosan-bantosan sanesna bakal naon, bakal sarumping di Pasantren Darussalam, di Yayasan Alumni Warga Mahasiswa Bumi Siliwangi, seur kanu ieu di UPI Tasik, seur anu nawisan bantosan ka urang teh gitu kan. Mung sementawis kumargi urang teh acan merenah didagangkeun gitu kan. Kusimpuring teh acan patos di toelan eta. Kamari kan aya nu di Universitas Sampurna ka dieu ngayakeun pelatihan. Insyaallah seueur. Boga pembatasan urang mah. Jangan mangga ka masyarakat Pagar Ageng. Ulah asa-asa titipkeun putrana di SMP Islam Terpadu Husni sakola bari masantren anu tujuanna teh supados eta jalmi, supados eta siswa tiasa nungtun urang, tiasa ngarobah kaayaan, supados jadi kaayaan teh baldatun thayyibatun warabur gopur eta tujuanna teh. Atur nuhun ka Pun Adi teh doktoratna anu parantos ngarawayanan yayasan di Amerika terus nyambung ku bantosan sepedahna. Dagang sapunten tina sabadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.